Bukan keur puasa itu kena. Aduh. Cara rapi itu. Tadi si Mul ka dieu, Kang? Aya naon cenah nya? Luka ada nanyakeun akang, ngomong nama erek minta duit cenah. Minta duit yang naon? Yang ngabuburit cenah ngomongna nama. Dibere teu? Henteu. Nah, tadi bere atuh, pada mah bere karunya. Kan tadi teh nanyakeun anak ka akang, ek minta duitna ka akang lain ka abi. Heuh, pan akang mah eueuh tadi mah nu aya nanya di dieu, pan bere heula atuh. Da si Mulna nanyakeun akang, lamun mentana ka abi mah meureun ek dibere ku abi ge. Kapan apa akang lagi eueuh keur digawe heula, nu aya nyai pada mah bere heula karunya. Kumaha atunya da eueuh budakna? Kamana sih mulena? Luka da tadi teh asa ngaleos kabeh kulonkeun. Nyakeun lah, paling ke balik deui meureun ka dia menta. Kumaha lamun henteu, Kang? Ya tenan naon betul jadi mentana. Akang deui atuh padahal mah hek bere ku akang teh. Kapan eueuh akang lagi nyi? Lamun akang aya meureun bere, pan tadi aya teh nyai hungku. Nyai ga apa kemah keur digawe karak datang enak ge. Pada mah bere heula. Oh, da tadi nanyakeun ka akang, teu minta ka abi. Heeh, pan akang mah eueuh, mun aya mah dibere, mun apal mah pan aya ge nyai kumaha nyai mah. Yang geus atuh ari kitu mah bere heula we ku abinya Kang nya. Tadi erek ge lain ayeuna. Da teu minta ka abi atuh Kang. Heuh ngarti we atuh. Mentana ka akang, akang mah eueuh nu aya nyai, nyai boga duit bere heula. Nya atuh ari kitu mah. Ke lamun aya ka dieu dibere heula we ku abinya Kang nya. Gitu. Kan gampang. Ke lamun naon dibikeun, ku akan digantian duit nyaina gitu. Nah digantian Kang, da abi mah moal ngabuburit. Saha nu ek ngabuburit? Kan udah ngabuburit masih emo dapetin duit mah. Kapan duitnya itu dibikin kasih emo nya? Berarti kan nyai eueuh duit. Nya. Lantaran si emo erek mentana ka akang diberen aku nyai. Duitnya eueuh, ku akan digantian ka nyai gitu. Nya, da nyai mah moal ngabuburit. Saha nu ek ngabuburitnya mah ngabuburit masih emo. Ari eta akan ngagantian duit jang naon? Kapan duitnya dibikin kasih emo, Lin? Nya. Duitnya di eueuh. Nya. Eta teh duit yang masak teh, bisi yang masak gitu nya. Nya. Tak lantaran duitnya dibikin kasih emo, lantaran si emo teman-teman kakak akang eueuh. Tah ku akang teh digantian duitnya teh tah ieu ngagantian duit si emo tadi. Oh, atuh ari kitu mah akang teh ngomong ngagantian duit yang masak gitu. Kapan duit yang masak teh dibikin kasih emo jangan ngabuburit. Hai. Ari ngabuburit teh kudu mawa duit. Ya henteu teh kudu mawa duit, musing teu mawa duit teh masalah ngabuburit mah. Geuning atuh eta si Emul meuni rareuweuh ek minta duit sagalan jak ngabuburit. Ya meureun si Emul teh hayang jajan we nyi. Ngabuburit tuh jajan gitu, matak mau minta duit. Lain si Emul keur puasa, nah minta jajan. Heeh, keur puasa, maksud jajan teh lihatna di dahar hari tadi dinya. Kan di tempat ngabuburit teh loba nu dagang nyi, loba nu dagang. Meureun aya si Emul teh hayang meuli jang engke buka, tah bari maju ka magrib kan nya, maju ka magrib. Engke buka na magrib gitu. Ari nu majuna si Emul tawa magribna. Maju naon? Eta bieu cek akang maju. Ih, maksudna maju ieu teh si waktuna teh maju ka magrib. Jadi ngabuburit teh makeun waktu nyi. Maju ka magrib kitu nya, tuluy jajan, di daharna mah engke buka di imah. Atuh ari kitu mah Kang geus we jajana teh engke magribnya kalila-lila meuni kudu tiburit sagala. Ih, kapan ngaranna ngabuburit nih makeun waktu jeung tempat nu dagangna jauh teh di dieu. Lamun deukeut mah heueuh. Begitu magrib meuli heula. Jeung teu bisa ngaradak kitu mah meureun beakeun ku batur. Ari nu dagang teh segala aya kan? Nya rupa-rupa nu dagang mah aya ngabuburit kumaha? Aya nu cilok, cireng, es, segala rupa lah. Betaheun atuh ari kitu mah nya Kang nya. Nya, aya bukan duit mah. Ari rencang aya teh kan?
Yang rencang ya sok aya nu dagang rencang. Lupa pun ada kenaon ge aya di dinya. Atuh nitip tadi teh sakaliannya kasih emulnya rencang. Kapan si Mul lagi sini bere duit nya si Mul lagi eueuh. Panyete acan mere duit ka si Mul. Oh nya Kangnya. Nitip we Kang lah engke rencang. Kasih emul. Aya engke mun si Mul ka dieu eta ge mun ka dieu. Ka dieu nitip eta cenah meuli ka ditu rencang gitu. Harinya ek meuli rencang naon ge teh? Nitip ka si Mul teh. Ya atuh naon we Kang atuh ari aya mah cipe. Cipe. Kapan itu ge deungeunna bala-bala nyi atuh? Atuh beda Akang itu mah bala-bala ari anu erek dibeuli mah nitip kasih mul engke cipe. Heeh beda-beda nama, tapi angel cipe jeung bala-bala teh gorengan-gorengan keneh atuh nyi teu kudu we. Enggeus atuh bala-bala nu di imah kudu kuat meuli cipe di tempat ngabuburit. Ya sugan we atuh Kang beda ari cipe hasil ngabuburit mah rasana. Sarua nyi cipe mah di mana kitu, aci jeung tempe, moal mungkin aci jeung kacang hejo, aci jeung tempe cipe mah. Atuh ari kitu mah ge heueh nya Kang. Gitu. Ai cimi. Naon atunya? Sarua gorengan eta mah teu cik nu sejen naon ulah gorengan. Naon we atuh? Goreng ieu we atunya naonnya? Cihu kitu cek. Sarua teh ge gorengan nyi. Geus bala-bala di ieu mah eta mah. Hei. Ada beda rupana atuh Kang. Di imah mah bala-bala. Ku ngaranna ge geus beda. Ari ngabuburit nepi ka jam sabaraha Kang? Nyari ngabuburit teh nepi ka magrib atuh nyi. Mah nyampe ka aing ngaran ngabuburit teh ye. Ngabuburit teh nungguan waktu magrib. Burit. Atuh ari kitu mah ngabuburitnya bisa dituluykeun deui nya Kang ya atas magrib. Atuh lain ngabuburit geus magrib mah nyi geus buka eta mah lain waktu burit. Pan burit mah sore nyi, beurit teh sore. Burit teh sore. Aya geus magrib mah magrib lain burit deui. Atuh kan masih kena jararajan geuning Kang lamun tos magrib teh sok jararajan. Nya teu masalah jarajan mah ek iraha wae ge. Ngan waktu ngabuburit mah pas sore samemeh magrib. Masih ek jajan geus isa gitu masalah jarajan keneh. Tadi kan cek akan ngabuburit teh. Anu jajan teh ngabuburit cenah. Heueuh. Anu jajan ngabuburit pas burit lain pas magrib. Salir ya. Baheula mada Kang kerjaman abi mada asa eueuh ngabuburit. Manya eueuh. Aya ti baheula ge nya ngabuburit mah tuh. Eueuh Akang kerjaman abi mah baheula aya oge lamun geus datang pas sore teh jalan-jalan ngadaguan adan magrib. Heueuh eta teh ngaranna ngabuburit nyi, ngabuburit ngadaguan adan magrib sarua ngabuburit eta teh aya ti baheula. Jabada asa eueuh nu daragang ngajalan-jalanna ogenan marapai sisi sawah. Bari lagi di lembur mah di tengah sawah ek sanu dagang nyi, ek sanu meulina. Lamun ngabuburit anu dagang mah tong di lembur, tong di sawah, tong di leuweung, di kota tah. Loba nu dagang. Di sawah mah moal aya atuh ngan istilahna sarua ngabuburit eta teh. Lain da abi mah baheula jalan-jalan Akang ngadagoan adan magrib. Heeh lah kumaha nyai weh. Nya tuh kumaha abi da zaman ge zaman abi baheula lain zaman Akang. Oh, iya. Kang ari ngabuburit teh kudu Cuk saku do sunat-sunat acan ngabuburit mah teh budaya nyi. beda we eta geuning barudak geuning meuni rariweuh harayang pada ngabuburit. Barudak eta mah barudak we budaya nempo batur jeung bereda ge nu loba ngabuburit mah barudak tuh nyi. Kolot mah jarang ngabuburit paling nganteur. Oh jadi ngabuburit teh ajang barudak? Nya teu jeung barudak ngabuburit mah.
Gening ari eta si Biso kemari ngomongna erek dagang di tempat ngabuburit. Si Biso mah dagang, lain ngabuburit. Tapi kan sarua Kang eta ngomongna dagang di tempat ngabuburit berarti si Biso keur ngabuburit. Henteu ngabuburit, Biso mah dagang nih, lain ngabuburit, lain masuk ngabuburit tapi dagang di tempat ngabuburit. Ari anu ngabuburit teh budak atau kolot Kang? Nya loloban mah budak nih, loloban mah budak, nu dagangan nu kalolot gitu. Tapi kita aya nu dagang budak ge aya, budak nu dagangna budak keneh aya. Ari akang teh kumaha? Kok tadi nu ngabuburit cenah budak, ayeuna nu dagang budak. Kumaha ieu teh asalieun? Nya. Aing dilir ka urang lagi Ari nu ngabuburit jeung nu dagang teh budak kabeh? Kang, ari anu ngamimitian ngabuburit eta saha nya? Ya teuing atuh nyeteng saha? Teu apa? Nya atuh kudu puguh we Kang atuh eta. Nya teu apa nyi? Jeung berenang ge jang naon hayang apa nu ngamimitian ngabuburit saha? Heeh, kana naon ogenan akang kan sok aya nu ngamimitian geuning siga kieu contona. Aya anu ngamimitian nu nyeun bohlam, terus anu ini kabulan. Kan eta teh aya nya anu ngamimitianana. Ari ngabuburit sakirana saha nya Kang nya? Teuing nyi teu apa. Jeung berenang ge jang naon apa nu kitu paedahna. Jang naon? Ari akang atuh eta apa ngabuburit ceuk saha? Nya aya akang mah apa teh meureun ceuk barudak. Zaman baheula akang keur leutik meureun hayu urang ngabuburit. Ngabuburit tah meureun apa? Ngabuburit teh kitu. Teuing saha nu ngamimitian jeung teh pelajaran mah kitu mah nyi jang naon. Kunaon ku akang teh ditanyakeun? Jang naon apa nu kitu nyi percuma jang naon. Mangpaatna keun we. Saha we nu mamimitian mah. Atuh ari akang teu apal mah ek dicobaan ditanyakeun ka si Pak Haji nya Kang. Sugan wen si Pak Haji mah apaleun. Anu ngamimitian ngabuburit saha? Ngaji ge tanyakeun lah. Kela Kang, abi mah ieu teh masih keneh penasaran. Penasaran naon deui atuh nyi? Ari anu ngamimitian ngabuburit kira-kirana jajan naon ya Kang? Ieu eta nepi ka dinya pertanyaan. Jang naon apa atuh nyi? Apa anu ngamimitian ngabuburit kita perlu apa? Komo deui jajan naon? Wah apa? Atunya sugan we kitu akang apal gitu. Moal nyi, moal apa jeung teu hayang apal akang mah jang naon apa nu kitu. Oh, sigana mah meureun jajan bala-bala biso nya Kang nya. Nu bener we atuh nyi. Mah nya biso zaman baheula geus aya. Kan biso mah budak ayeuna atuh. Nah, si biso budak ayeuna lain si biso mah budak Mang Sadi Kang. Maksud budak ayeuna teh lain hatina biso bapana ngaranan ayeuna. Budak Mang Sadi biso mah ngan aya biso mah baheula can aya. Ayeuna teh ayeuna. Nah, ayeuna lain si biso mah bareng jeung si emak nya lahirna teh. Heueuh maksud ayeuna teh lain zaman baheula bareng si emak lahirna gitu. Can zaman baheula can aya biso mah atuh. Atuh lamun kitu mah nya si biso lahirna bareng jeung si emak, abi can lahir meureun nya Kang. Atunya heueuh nyi, tong boloning nyai akeh ge can aya atuh. Ayo. Berpuasa teh Aduh. Kang, ari anu ngamimitian ngabuburit harita ari akang keur di mana nya? Tidak eta. Atuh can aya nyi, can anu ngamimitian ngabuburit leutik era zaman baheula. Ya zaman nanyakeun kitu deh. Jeung ieu ngajawab deh teh. Aduh, ieu mah bisa batal puasa dan minum dan kudahar. Ya mau kecilan mah. Hah? Insya Allah, ngolikeun gawe heula. Oh, ya bicara minum sekalian teh. Aya ari si Akang teu pararuguh pisan ditanya teh. Lalieun.
moal wae ngabuburit teh. Moal ge urang mah tah si moal we ajakan. Jadi baca hujannya mah si hujan coba jauh. Kebeneran Sari. Dia motor Mang. Kemana Mang? Tak kaharep ka warung. Itu mah Mang. Sakedeung. Kemana? Sakedeung adanya urang nya. Tah iya. Mang, kemana? Sakedeung kaharep. Kemana Mang? Kaharep ulah lah. Atuh urung. Kan bensinan Mang. Atuh ngomong tadi bensinan gitu. Iya, abi ge tadi ngomong amang narurusuhan jiga nurusuh. Kan udah serikeun teh. Bau dah. Untuk puasa. Karena ada puasa Mang. Anggar aya masih puasa di kudu di gosok kuntu, sahur teh gosok kuntu da mah teu bau seungit. Ya. Kamana nu ka warung teh cenah meuni lila pisan. Assalamualaikum. Neng, Waalaikumsalam. Acan masak, Tak acan pugu Neng nuju ngantosan si Amang di warung meser tarigu. kanggo naon tarigu? Bade ngadamel bala-bala Neng. Da bibi mah naon deui atuh. Aya tahu jadi gehu. Aya tempe jadi cipe. Terus we Neng bibi mah nu kitu dibolak-balik bekok. Nah, bekok bi dekok pangitan. Lah Neng, sami we nu penting mah aya kokan. Benten bi ai bekok mah itut. Ai dekok mah. Dekok mah juga si Amang. Nah, juga si Amang. Nya Neng, si Amang dekok. Ai dekok teh naon gitu. Eta Neng. Eta mah 50 tahun ke atas. Teu nyobian masak nu sanes bi. Lah atuh da Neng, masak nu sanes teh masak naon? Nya naon we atuh bi. Nu penting mah teu bala-bala wae. Karunya si Amang di pasian we bala-bala mah. Lah atuh Neng, si eta mah. Di pasian sarang bala-bala ge, mamna mah ngalimet. Ai kitu si Amang tara masihan artos bi. Nya sok eta ge Neng, masihan mah. Nganda nya kitu teh ya geuning Neng, artosna pabetot-betot. Meser beas, ngisi listrik. Acan kadang si mul sok ukeun jajan eta teh ka bibi. Jadi sesanana teh mung tiasa meser tarigu. Ari Neng bade masak naon? Pugu abi ka dieu teh bade ningali bibi masak naon. Oh, Neng bade ngadamel bala-bala? Nya pangitan pami bibi ngadamel bala-bala mah, abi ge ngadamel bala-bala we. Hayu atuh, urang masak sakan tenan di Neng we. Nah, jadi di abi bi. Nya atuh ameh rada ngirit we bibi ukeun salit kan Neng. Hayu atuh bi. Hayu Neng, Pan itu si Amang jeung meser tarigu. keun we lah cenah diuwihkeun deui ka warung. Emang tiasa kitu bi diuwihkeun deui. Nya tiasa atuh Neng, da tariguna ge teu acan dianggo. Awatos kan gaduh warungna karungnya. Hawatos keneh bibi atuh Neng, nya tarigu teu acan dianggo kudu dipeser. Peser dewe atuh ku abi pan bade ngadamel bala-bala di abi ayeuna. Kan bibi bade ukeun ka Neng. Teu sawios we, orang sareng-sareng we. Hayu atuh. Ayo. Neng, ari di Neng masakna ku hawu apa ku gas? Ku gas bi. Uluh, kumaha atunya? Dari bibi mah masak naginan ku hawu. Bade ku hawu tawa bi. Alim Neng. Atos we ku gas. Ari moal digentosan mah. Gas Neng sareng hawu bibi. Si bibi mah nya alim atuh bi. Tuh, potong itu bukan tina plastik ya. Bisa pabriknya ngarah meuli menurutnya. Diganti ya. Sugan make ieu bisa. Aduh, kenaon eta Mang? Biasa we ke kontrak gitu. Gitu. Lain.
hari tadi teh tas di mana mang jika tas di warung memakai resek. Oh, tadi tas mau ditarigu tadi mah. Kurnaon tarigu. Tarigu teh keur masker banget net. Oh bisa. Erek nyobaan ah. Sugan rada aya bodas-bodas gitu seetik banget ah. Tiraha tadi gue jadi masker atau Junaid lain. Ari bieu Jang nyeun bala-bala tadi gue mah. Jeung mereka kalau mau dipakai masker kudinya mah paling juga kesemak meureun. oh nyeun bala-bala. Oh, nyeun bala-bala. Apa ayeuna teh puasa piraku ayeuna nyeun bala-bala. Bala-balana jang ke magrib jang buka le jang ayeuna. Nanaonan nyeun bala-bala ayeuna. Bante ayeuna boro erek menta gitu sahiji dua siki mah. Bayan keur ganjal. Kan keur puasa tuh mata meureun hal bala-bala mah. Atuh nyeun bala-bala. Bereuna geus saek nyeun bala-bala ayeuna. Engke sore sanggeus magrib, sanggeus magrib jang buka. Padahal mah tuh bala-bala memeuli we di hareup oge loba tukang bala-bala tuh. Loba apa tukang bala-bala di hareup ge ngajajar lain hiji dua. Tapi kenapa sorangan bala-bala di dinya mah jaba sarebuan, jaba leutik jika cecenet. Mending kena nyieun badag, wareg. Arek make daun cecenet. Saha nu ek make daun cecenet? Dia Leutik jika cecenet, Junet, lain ek make daun cecenet naonan, make engko atuh bala-bala mah. padahal mah tuh cobaan make daun cecenet. Jadi singkol teh saeutik gitu dicampuran ke daun cecenet. Alus mang daun cecenet teh. Loba hasiatna nya. Apa daun cecenet teh loba hasiatna jang ubar. Tapi saha jeung di mana nosok nyan bala-bala make cecenet atuh Junet? Sok aneh-aneh wae di dinya mah. Dugaan we. Ya mah erek nyobaan lah lamun bala-bala teh. Ek make daun cecenet dugaan banyak rada irit gitu karena pedal cenah cuk batur loba hasiatna. Nyieun sorangan atuh bala-bala make cecenet. Ieu mah keur puasa nyer-nyer we saya. Rek gimana lain lagi. Make cecenet aya wae. Sosolah. Ka mana? Erek neangan daun cecenet tak kadinya ka kebon Yang naon? jeung nyeun bala-bala. Erek cobaan Mong jigo di dinya. Tuh nya. Si eta ngobrol daun cecenet kalau etnian bala-bala make cecenet. Ting udah berpuasa belum si etanya Junet